Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katujuh. Para mitra kaum dangu, sanggeus pamitan ka sarerea si Odet jeung Jang Udi, henteu loba omong deui pelecat lalumpatan sakedeung geus jauh. Saja nyusul Nyi Inah nu saterusna bakal ngawal atawa maturan Nyi Inah nu nekad lumampah sosorangan. Sanggeus si Odet jeung Jang Udi areuweuh manyusul Nyi Inah, Jang Darta ngareret ka Bioco sarta pokna. Bibi, tetep masih aya kapanasaran keur abdi. Tugas abdi tacan rengse margi keris apan leungit henteu kanyahoan. Sigana aya nu mawa, mun henteu beunang sok bisi isuk jaga ninggeto aya nu korban. Nu tamana mah panasaran ku ayana Nyi Titi, abdi saja maluruh najan nepi ka iraha bibi. Nya kitu Nen Sukmawati mun tacan bisa kacangkalak, mun tacan bener-bener manehna insaf, yakin engkena bakal jadi gangguan kana katengtreman manusia. Ku kituna Ibi muga kersa ngajajabkeun Nyi Euis sareng Nyi Nunung katut Nyi Eti. Sinamulang kalemurna masing-masing keun abdi sareng ieu Wanara baris lumampah. Nya teu naon kitu oge Ibi baris ngalaksanakeun pancen ti Jang Darta. Ngan Ibi ge moal cicingeun saja batisna saja ngalaporkeun ieu kajadian ka Ki Tabri jeung ka Eyang Sukmarasa, bibi bakal lumampah sosoranganan. Pikeun nyungsi ka aya nu jadi anak Jang Darta. Mangga teu langkung bibi. Abdi mah moal bade ngahalang-halang. Jebul Nyi Nunung jeung Nyi Eti nyampeurkeun kadinya, tuluy we Bioco diajak mulang ka lemburna masing-masing, ngingetkeun matuh didinya geus eueuh gunana eueuh mangfaatna. Nu duaan teu baha memang atoh nu aya jeung deui dina kaayaan eta mah manehna ge kadinya lain ku hayang-hayang teuing tatama, ngan wae hayang ngabuktikeun beja ti balarea yen di Pasir Samoja aya dukun lepus saurang wanoja bari jeung ora keneh turupana geulis. Aripek geuninganan saja ngalah najan ngora keneh oge, manehna teh ngajan rupana geulis. Nya kejemnya telenges, mata kapoknya nya nu matak atoh nu aya dijurungkeun sinamulang deui ku Jang Darta. Nya kitu deui Nyi Euis ayeuna mah manehna janji saja babalik pikir. Rek tobat ka mantena moal rek kagoda deui ku pangaruh setan siluman. Janji rek mulang kana jalan lempeng bener nu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna dijurungkeun mulang bari rek dibarengan ku Bioco. Atuh atoh nu aya memang manehna ge sarua jeung ka aya Nyi Nunung jeung Nyi Eti matuh didinya tengan sakadar hayang ngayakinkeun kaayaan Nen Sukmawati. Aripek dirina ampir-ampiran binasa, najan ti heula siga nu paeh ku kasakten bangsa siluman. Dirina bisa salamet meh-mehan manehna teh kateterusan dikawasa ku pangaruh setan siluman mun segeris henteu lesot tina leungeunna. Geus yakin sarerea sapamadegan beral Bioco mulang ka lembur. Dibarengan ku Nyi Eti jeung Nyi Nunung oge Nyi Euis ngabring opatan turun ti puncak Pasir Samoja, ningalkeun Jang Darta jeung si Ki Wanara nu masih keneh narangtung di hareupeun gedong. Sawatara jongjongan mah Jang Darta jeung si Wanara ukur ngajengjen. Bari paneutupna manco jauh ka hareupna wangunan eta gedong anu kiwari geus leungit dangiangna. Jang Darta gek diuk dina korsi nu waktu tadi kosong. Sedengkeun Ki Wanara nangtung hijireunana duanana bangun nu jararauh panineungan. Dina kaayaan kitu Jang Darta pok ngamimitian ngomong ngasongkeun hiji pertanyaan ka diri si Wanara. Wanara, ayeuna ngan anjeun anu satia jadi sobat kuring. Cing kuring minta jawaban ti anjeun kira-kirana saha nu maring Nyi Titi. Jang Darta ceuk pabangi kuring mah nu maring Nyi Titi taya lian lintang Ki Burak. Jawab eta monyet kajajaden mani eces naker. Najan wujud monyet ngomongna persis siga manusia. Ki Burak. Maksud anjeunna si Burak nu baheula aya di dieu kalayan ayeuna geus jadi siluman? Bener. Wanara, kapalang anjeun melan kuringnya. Sugan anjeunnya ho na aya di mana? Jeung saha nah aya nu nita si Burak itu kalakuanana atawa karep sosoranganan. Jang Darta terus tumanya kaki wana si Wanara. Si Wanara ngahulang heula sakedeung,
Lila oge aya jadi bahan pamikiran dirina geus kitu pok si Wanara mere jawaban. Tacan bisa nangtukeun, tacan bisa mere jawaban nu pasti kuring teh Jang Darta. Ngan bisa wae memang manehna aya nunita. Munnya aya nunita kira-kira saha? Nya mun teu salah Den Sukmawati bisa wae dirina nyaeta Mbah Cakrasena ngan ari Nimas Centring kelima. Moal mungkin. Kira-kira na ka mana urang neanganna ieu? Wanara ngarasa poekeun kuring ya. Ari soal eta mah. Jadi nu penting Jang Darta di ieu imah apaan aya kamar-kamar. Tah kumaha mun sakedapan urang ngayakeun heula Mujasmedi susuganan aya jalan terbuka aya bong-bolongan keur kuring nu baris ngajaga di luar. Mun aya naon-naon keur kuring baris nyang hareupanana. Aya halus na Wanara nya muga-muga atuh ulah aya naon-naon di dieu ayeuna kuring rek ka jero nya susuganan aya jalan terbuka. Jang Darta asup ka jero wangunan eta gedong sedengkeun Ki Wanara masih kene nangtung di luar ngajaga smok bisi aya naon-naon di eta tempat. Urang tuna heula kayan Jang Darta nu keur menekung Mujasmedi di jero gedong Den Sukmawati nu kiwari mah pada ninggalkeun. Sedengkeun Ki Wanara manehna masih kene aya di luar sasat eta monyet kajajaden ngajaga keamanan di eta tempat. Ngajaga bisa nu datang bari sejang ngayakeun riributan atawa nu rek nilakakeun ka dirina Jang Darta. Kacaturkeun ayeuna di alam siluman negeri Buana Lila Kangjeng Raja Prabu Cakrasena keur diuk sorangan bangun anu keur bingung. Hadena keur kitu torojo lain nu datang si horeng teh Nimas Centring Keling gancang ku Prabu Cakrasena diajak diuk poka tumanya. Kumaha Centring? Nah geus kapangi atawa encan Den Sukmawati teh ha? Jo nanyakeun Den Sukmawati we Kangjeng Raja Siluman teh. Aduh nu mawi berkamana oge berka ditu berka dieu berka kalera berka kidul berka kulon berka wetan pokona mah susah lah teu kapenak eta diri Den Sukmawati teh Kakang silaka saha nu mawananya saha nu nyalametkeunana ta poekeun dipikir-pikir mah. Wah bodoh keneh geuning hirup teh maneh mah Centring. Kumaha jeung si Seta kungsi babangi atawa henteu? Kungsi Kakang ngan manehna mungeun diajak balik da kagok cenah keur lumampah neangan Ina. Kutan tina naon ayeuna ieu barengan kula urang datangan ka puncak Pasir Samoja urang ngalayan Nyi Euis nu kiwari keur tunggara di dinya. Yo ini Dimas unjuk sumangga Kakang. Gancangna carita Kangjeng Raja Prabu Cakrasena jeung adina nu katelah Nimas Centring Keling kaluar ti wangunan karaton. Geus aya di luar pelesat lain tengah pelesat ngomong abah Cumantara kumalayang sedang ngajugjug padumuka Nyi Euis di gedongna Den Sukmawati. Di pihak sejen harita Nyi Anah lumampah sorangan satengah lulumpatan da sieun aya nu nyusul tetela manehna leumpang pohara gancangna. Da memangnya sieun kaudag ku dirina si Odet jeung Udi nu udag tukangeunana manehna memang nyaho ieuna mangna jeung sobatna nuturkeun ka dirina meunang tugas ti Jang Darta. Sanggeus yakin jauh tina udagan gancang Nyi Inah nguliwat cicing satukangeun hiji batu gede manehna cicing dirinya sejang ngareuleukeun ka cape. Sedengkeun eta batu memang pohara gedena segede leuit lain bobohongan. Nu matak buni dipake nyumput nepi kamun aya nu ngaliwat ka pelebah jalan satapak gigireun eta batu moal aya nu nyahoeun yen aya nu keur nyumput di satukangeun batu. Teu kungsi lila lar kadeukeuteun eta batu aya nu ngaliwat najan ku Nyi Inah teu katempo barugana tapi sora gebligna suku mah kadenge jabati eta leuwih yakin deui nu leumpang teh duaan jeung lain nu lian da bari jeunga ngalobrol leumpangna tetela geuning eta teh si Odet jeung Jang Udi nu lumampah teu lumpa-lumpatan kawas tadi da puguh ngarasa capek nu matak leumpang meningaleng hoy nyalsenaker. Kadenge ku Nyi Inah nu keur nyumput tukangeun eta batu si Odet jeung Jang Udi ngobrol kieu. Di na teu kasusulnya euy aduh aing alowing teh euy aduh heran ye ya awewe lumpat ganjang-ganjang teuing. Oh nya padahal basa tadi bola kalero mah katemong lopat leuy lumpat mapa jalan ieu tapi ayeuna eueuh ye
teka tempo moal kitu nyumput mah, cek Udi nu leumpang tukangan si Odet tumanya. Dah, nah make nyumput segala nyumput rek kemana euy? Percaya uing mah urang kumaha euy. Nah, rek eureun heula atuh rek nuluykeun lalampahan. Ngarah nyiina gampang-gampangi. Mending urang reueuh we lah nah susuganan we bisa kasusul. Mun rek eureun ke mangih lemur. Gaya warung pan beres, urang bisa babari jajan, bisa bari barang dahar. Lumayan sok aya eta bangsa ieu supan cau, bangsa jeung sajabana malah mun aya kebenaran tukang bajigur malah urang eta we meuli bajigur heula. Duh ayo atuh gancang lumangna nya sok atuh. Si Odet jeung Udi terus laleumpang digancangkeun ninggalkeun eta patempatan. Ari nyinah nu keur nyumput satukangeun batu gede ngarenghap narik napas panjang ngarasa sugema. Lantaran manehna nyumput di dinya teu bisa dikanyahokeun teu kapanggih ku si Odet. Jeung Udi terus naik ka luhur batu gek diuk di dinya panon dipake ngareretan ka sakuriling eta patempatan. Manuk-manuk recet di sarada suka bunga ngarasa betah hirup. Alam bengras taya aling-aling taya mega anu jadi hahalang. Panon poe sumorot nyinarkeun cahaya anu panas pohara. Dina kaayaan alam nu mimiti maju kawancis asar. Titiran ngelak di leluhur tangkalame ditema ku ti kukur jeung sorana halimpu. Disada bari cineten dina dahan kai tina tangka caringi nu aya sakiduleun tempat nu dipake cicing ku Nyi Inah mangsa ayeuna. Nyi Inah bangun tumaninah diuk dina luhur batu anu sakitu gedena. Sisi jalan satapak jalan liliwatan ti wetan kakulonkeun. Tadi si Odet jeung Udi jeung geus kebat dumampah kawetankeun. Ayeuna geus teu katempo deui nyusul manehanana. Nyusul diri Nyi Inah hadena we kaburu rikat nyumput tukangeun eta batu gede mun henteu kana tangtu baris kasusul. Bari ngadedengekeun nikmatna sora manuk ti kukur anu halimpu, hate Nyi Inah ngagerentes kieu. Duh, sugana para wargi. Ngadangukeun sora manuk nu halimpu. Meni asa dunya teh duh sugan mabogaan sorangan we para wargi sadaya. Komo bari jeung mulangkeun paninengan ka alam ka tukang sugan meni atra naremongan ngalangkang dina kongkolak mata sing sakur kajadian nu tumiba sababaraha waktu nu parantos kalangkung. Deuh sugan nyan para wargi pang nikmat-nikmat na ngalamun ya pang nikmat-nikmat na ngalamun para mitra bebas pajak bebas naon ngalamun aduh nya ngan orang sering-sering teh ngalamun cilaka bisa kurang sasenok para wargi sadaya. Di mana geus kurang sasenok di normal, di mana geus teu normal tangtos urusan sareng dokter ahli jiwa. Duh cilaka deui. Aduh para wargi lah wae teh mah mung saukur pisirieun bungkul nya pang nikmat-nikmatna ngalamun teu kena pajak, teu kudu mikir itu, teu kudu mikir ieu, teu kudu mikir macam-macam para wargi ngalamun menyan. Mangga para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga harita Nyi Inah bangun tumanina. Diuk dina luhur batu sakitu gedena sisi jalan satapak, jalan nu dililiwatan ti wetan kakulonkeun. Tadi si Odet jeung si Udi geus kebat lumampah kawetankeun ayeuna ge teu katempo nyusul manehna nyusul diri Nyi Inah. Hadena kaburu rikat nyumput tukangeun eta batu gede mun teu kana tangtu baris kasusul. Bari ngadedengekeun nikmatna sora manuk ti kukur nu halimpu. Bari harita Nyi Inah ngagerentes kieu. Hapunten Kang Darta. Hapunten abdi teu nurut ka Akang. Sanes kunaon mung abdi gaduh rasa tanggal waler. Tanggal waler pikeun tiasa menakan deui Nyi Titi. Anu geus leungit. Mun leungitna tanpa dikanyahokeun ku abdi asana teh abdi moal naon-naon. Moal ieu asa boga dosa. Tapi mapan leungitna Nyi Titi teh dihareupeun abdi keur ngobrol paduduaan jeung abdi. Najan kumaha diri abdi priyogi pisan. Priyogi kanggo tiasa menakan deui Nyi Titi. Hapunten sakali deui Kang Darta.
mugi akang ngamaklum kana kaayaan abdi, mugi Kang Darta henteu kateterasan ngarasa benduk ka diri abdi. Kitu para mitra gentes satenyiina. Rusras manehna inget kana kajadian bieu manehna lumpat ninggalkeun wangunan gedong di pasir Samoja. Bari teu ngagugu kana panyarekna Jang Darta bongan manehanana. Bebejah yang milu jeung Jang Darta. Ku Jang Darta ditolak tungtung nama dirina milih jalan sorangan nangtukeun pilihan sorangan. Manehna kajeun ngejat sosoranganan. Ras inget kasih Odet jeung Udi anu nyusul ka manehanana. Ngarasa dosa oge manehna geus ngalejokeun duaan. Disusul kuno duaan bari manehna geus meh kasusul. Dirina gancang nyumput di satukangeun batu gede sisi jalan. Ngahlas oge hate nyiina bet ngarasa watir oge kuno duaan. Mang Odet, Kang Udi hapunten abdi. Rumasa abdi geus ningkahan Mang Odet jeung Kang Udi sanes naon-naon. Mungkeur abdi ayeuna dina ngonin lumampah teh hayang sorangan, alim aya nu maturan. Hayang bebas, hayang leuwih nikmat dina ngarasakeun hirup jeung kahirupan. Hayang ngarasakeun kumaha endahna hirup sosoranganan bari jeung ngalalana. Urang silih doakeun moga-moga urang aya dina kasalametan kalayan hiji mangsa bakariung mungpulung ditepungkeun deui. Hate nyiina saterusna mah manteng inget ka Nyi Titi nu geus layet jeung manehna malah geus diaku dulu repet ku hinis. Adi aku lanceuk pribadi ayeuna bet eueuh kawas nu dibawa kabur ku bangsa siluman daek teu daek hate nyiina ngalaket aya oge. Teh Titi, di mana atuh teteh teh ayeuna ieu abdi teteh najan kumaha abdi sadia raga jeung nyawa pikeun ngabelaana diri teteh. Ieu abdi teteh, ieu abdi baris teras milarian diri teteh. Kitu ngocomang hate nyiina. Nu diro beda ku rupa-rupa lamunan jeung sawangan. Salila manehna nangtung dina luhur batu sagede leuit harita teh para wargi sadaya. Kudu ka mana aing lumampahi teh nya? Nah mulang wae heula kitu. Kaleuweung kadu nepungan Eyang Sukmarasa atawa mulang heula kalemur pada suka nepungan heula kan jadi aki atawa kebat wae lumampah neruskeun lempang mapai jalan anu ieu. Mun aing mulang heula kaleuweung kadu cacantang tuku Eyang Sukmarasa diidinan pikeun nepruskeun lalampahan yang Nyi Titi. Jeung bisi didatangna kadinya aing ditepungkeun jeung Bi Ocoh atawa Jang Darta. Lantaran sanunya hobi Ocoh jeung Jang Darta sanggeus eueuh aing nepungan ka Eyang Sukmarasa, moal aing moal kaleuweung kadu. Moal waka nepungan Eyang Sukmarasa ongkohan era deui. Ku Eyang Sukmarasa mun aing ayeuna kudu kadinya heula. Era lantaran sakur pagawean aing tacan ngadatangkeun hasil. Mulang deui ka Aki Tabri era deui Jang bisi. Jang Darta jeung Bi Ocoh araya kalemur. Tutas di pasir Samoja bisa we manehna Jang Darta kapada suka heula. Samemeh manehna ngalaksanakeun permaksudan maluruh Titi. Mun kitu mah nyaan geus gembleng permaksudan aing. Aing mending neruskeun lumampah mapai ieu jalan. Ngan ayeuna mah moal waka ingkah ti dieu. Aing hayang nenangkeun heula hate bari ngadaguan datangna buri. Saterusna gekwe nyiinah diuk dina luhur batu gede. Bangun tumaninahna keur ngageberan awaku baju anu ngahajadilaan. Maksudna supaya kesang rada tuus henteu jibrug teuing. Tapi dina kaayaan manehna keur tumaninah diuk, bari tumaninah ngageberan awaku baju nu dibuka. Lain deui ngagebegna lantaran dina jalan nu teu jauh ti eta tempat manehanana cicing. Ti belah wetan aya nu leumpang tangtungan saurang lalaki. Nyinah gancang make papakean deui jerut turun. Kahanap nangtung di tengah jalan bari panon mencrong kana datangna jalma nu beuki lila beuki leukeut. Nyiinah beuki taki-taki niatna. Barang sidik nu leumpang beuki deukeut ka manehna tetela geuning dirina Kisabda. Kisabda nu ti heula henteu kanyahoan ninggalkeun gedong, ayeuna geus datang deui sanggeus kurang leuwih 8 poe eider-eideran. Sakapeung para mitra Kisabda paadu hareupan jeung diri nyiinah atuh gancang Kisabda nyarita bari semunuh heran pedah dipanggihkeun jeung diri nyiinah di eta tempat. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Mitra kaum dangu, tempat anusannya nama rada jauh ti pamatuhan Den Sukmawati di puncak Pasir Samboja. Ki Sabda harita tuluy nyarita. Geuning aya di dieu Nyi Santi. Wadi kamana ieu teh? Sareng naha kamana ari Nyi Titi? Geuning mung nyalira. Biasa dina ngomong Ki Sabda pohara someah jeung pohara daredehna. Ari Nyi Inah harita nu tadi rek namalan ayeuna inget kana kayan ti heula apan manehna teh. Keur nyamur jadi jelema anu teu bisa ngomong alias pige. Nyamur jadi jelema anu pireu, anu matak antukna manehna ngahuleng semu bingung bari mureleng mencrong tagih sabda. Aduh, hapunten Akang, hapunten Engkang teh. Hilap deui Engkang rumaos kalepasan pan salira teh nuju teu damang, teu tiasa nyarios. Hapunten. Hapunten Akang nya bage. Teu naon kasalahan anjeun ku kuring di hampura, ceuk Nyi Inah bari ngagelenyuy. Hah? Geuning Nyai, tiasa nyarios. Ki Sabda lain deui ngakebegna barang nyaksi Nyi Inah, ceuk manehna mah Nyi Santi bisa ngomong. Teu kudu heran Ki Sabda, kuring memang bisa ngomong ayeuna mah lantaran kadiri kuring aya nu ngubaran. Nyi Inah harita ngabohong nyebutkeun aya nu ngubaran. Atuh yen manehna geus cager teh tina geuringna, geus bisa ngomong deui. Ai nuhun atuh nuhun. Upami salira parantos damang mah, aduh. Engkang teh ngaraos bingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Neng parantos damang deui sabihara-bihari. Nah saha nu ngalanonganana Nyai? Ki Sabda ngarasa atoh ku ayeuna Nyi Inah nyebutkeun geus aya nu ngubaran geus cager deuyna. Nu ngalanongan abdi teh taya sanes nya teh Kang Darta. Jang Darta? Bener. Ari kitu, kabenak di mana Jang Darta teh kundi Nyai teh? Sedengkeun Akang udar ider geus saminggu neangan anjeunna beuteung bisa menakan. Teu manggih laratan puguh ge. Beuki tamah ngerasa heran keur diri Ki Sabda. Mangsa harita Kang Darta ayeuna aya di gedongna Den Sukmawati, malah ayeuna teh nu ngawasa eta gedong teh taya lian iwati Kang Darta. Teu sangka satungtung buuk yen Kang Darta bisa jelema sakti perkasa mandraguna. Ilmu na manggulang-mangguling nepi ka Nyi Euis ge talu. Kutan? Dugi ka kituna? Dupi keris titisan iblis ayeuna saha nu nyegelna? Hanya ka keris titisan iblis mah ngadak-ngadak leungit, ngadak-ngadakan teh teu kanyahoan ngeblesat nobros lalangit kamar siga aya nu mawa kabur. Siga aya nu mibana hanya kal puguh ge nepi ka waktu ayeuna can katewak boh ku Kang Darta, boh ku diri abdi. Jeh, siga nama dipibana ku bangsa siluman. Nyai hoyong mibana eta keris? Ki Sabda ujug-ujug nanyakeun di barengan sorot panon rada beda. Sorot panon ngandung harti nu mandiri. Kan tenane hoyong pisan mah. Margi kasawang diri abdi baris jadi jalma nu gagah sakti. Bakal jadi jalma anu pada ngajenan, pada ngahurmat, anu eta keris titisan iblis nu sakitu ampuhna kapimilih ku diri abdi. Kakang ari kitu, Kakang kersam yang memilarikeunana. Hog wae ku Kakang urang pilarian mung aya syaratna Nyai geulis. Naon syaratna teh Kakang? Nyi Inah tumanya bari ngasongkeun semua ogoan. Nyi Santi kedah kersa dijantenkeun panutan Kang Sabda nu sakieu kasep ngalempering koneng. Kumaha kersa atawa henteu? Harita teh para mitra togmolna keur ngomongna Ki Sabda. Geus teu didingding clear di sinang siloka deui estuning harita nyarita satara basna. Majarkeun teh kasep ngalempereng koneng cenah para mitra. Aduh, keur derwak Namrud. Derwak nyaan ye. Keur derwak Namrud kasep ngalempereng koneng cenah majarkeun. Ngadenge caritaan Ki Sabda kitu, keur diri Nyi Inah teu ngarasa ambek. Najan ari dina dasar nama hatena teh manehna henteu mikeun, ari kudu dipicinta jeung micinta pantar Ki Sabda. Lantaran ayeuna manehna ge nyaho yen Ki Sabda teh panggawa bangsa siluman lain bangsa manusia. Tapi demi kahonta sakabeh cita-cita manehna nu hayang mibanda keris titisan iblis.
Dirinyiinah angguran nemongkeun lelewan watak pikar sepeun. Dirinyiinah anggur harita teh para mitra nemongkeun bubuden. Pikar sepeun pikeun Ki Sabda anggur nemongkeun sikep matak tenang. Kana hate Ki Sabda malah nyarita nyiinah nyarita sorana. Ngahaja sina ngalegena ngarah dedengeun keur diri Ki Sabda nu tetela mika bogoh ka manehanana. Kang Sabda mangga abdi baris tumut kana kapalaik akang. Mung nya kitu mugi akang kersa ngengingkeun heula eta kristitisan iblis. Kumaha kersa henteu Kang? Mangga bager, aduh mangga. Ku akang baris dilaksanakeun mung eta nyai. Na yeuna bade ka mana sanyana teh? Nah bade mulih ka lembur atanapi bade ka mana? Sasareng saha ayeuna teh? Atawa masih keneh aya di puncak gunung mung pasir Samoja nyai teh atawa kumaha? Cing caritakeun ka akang. Nu aya keneh di ditu rupina eta gedong teh keur kosong Kang. Henteu aya nu ngalebetan. Nini Icih, Nyi Euis, Nyi Nunung sareng Nyi Eti malurang ka lemburna. Ari Kang Darta saurna teh bade milari Nen Sukmawati sareng maluruh kristitisan iblis nu teu aya teh. Ari abdi taya sanes bade milarian Nyi Titi. Najan harita tacan yakin pisan ari nitna nya pihak Nabi Oco ini ti pasir Samoja. Nyina geus nyebutkeun kitu nu dipangrih ngarah Ki Sabda teu ngadatangan eta gedong. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Harita Ki Sabda nyarita. Wah, mun kitu mah eueuh gunana akang ka pasir Samoja ge nyai. Nya bade naon kadinya oge datos kantenan teu aya sasaha eta gedong tos subuh. Nya lah akang moal kadinya. Jadi Nyi Titi teu aya kalayan diri Nyi Santi ayeuna bade milarianana. Sumuhun Kakang Sabda. Na kumaha ngawitanana pangna Nyi Titi make teu aya ngaleos. Kieu kajantenan mah mangga dangukeun geuranya ieu nya ya. Nyina harita keneh ngadadarekeun kajadian teu aya na Nyi Titi kabeh dicaritakeun belak-belakan estuning teu didingding kelir di Sindang Siloka. Nyarita satarabasna dicaritakeun sagemblengna tug nepi ka mangsa ayeuna manehna sajaneangan. Najan kitu ari kaayanjang Darta anu nyarek manehna ulah init jeung lalampahan nama si Odet jeung si Udi nu nyusul ka manehanana. Harita henteu ieu dicaritakeun. Hawa tos teuing nya. Beuh, mun kitu mah akang perlu nya dina maluruh kristitisan iblis. Sakaligus maluruh Nyi Titi, Raka Nyi Santi. Na atuh dina kaayaan antara Ki Sabda keur ngobrol paduduaan jeung diri Nyi Santi. Alias Nyi Ina ai seor teh luhureun manehna ai angin anu ngadadak nyeor pohara tarikna. Ki Sabda harita gancang nyekla Nyi Ina. Tuluy munur dua lengkah ka tukang paneteupna mencerong babarengan. Kaluhur breh luhureun maranehna palebah angin ngeguru. Katempo aya haseup kanal anu ngahelayang. Beuki lila beuki hanap eta haseup jlig ka hanap ngabeleg-beg hareupeun Nyi Ina jeung Ki Sabda. Ki Sabda gancang ngagorowok tarik bari panona neuteup seukeut kana gulungan haseup kanal anu ngabeleg-beg hareupeunana. Hei, saha anika ha? Saha anika gancang granemongan gancang? Nyi Ina harita teu ngomong naon-naon. Tibang ti mencrong seukeut kawal kana gulungan eta haseup kanal anu katempona make jeung oyag-oyagan sagala rupa. Les haseup kana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Breh salin wujud tetela jadi wujud dua makhluk pikasieun. Nu hiji lalaki ada teh para mitra nu hiji awewe. Tayalian manehna teh Kangjeng Prabu Cakrasena jeung diri Nyi Mas Centring Keling. Dina maksud rek ka puncak pasir Samoja dina lalampahan harita kakara para mitra nepi ka patempatan. Eta tempat tepung antara Ki Sabda jeung Nyi Ina. Waktos naseep.